Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Sugarba ngageronahan kan nyeri bari ngabangkieung balukar ngabangkieun ka tukang menurut sababaraha rengka. Sugarba gancang ngajaga kasaimbangan badana. Bangkieung, daligdeug, raneg. Sugarba mancukeun di tangtunganana bari ngaturing hapa napasna. Beuki namahan kakagetna Sugarba sabab panarajang nang bule anu ngahantem kana dadana karasa nyeri. Nganunghar ti kakuatan tuah kasakten mustika karang kancana anu ngalapi sakujur badana bisa ditembus ku kakuatan panarajang nanang bule. Barang ningali kana kayaan Sugarba anu kabeunangan ku panarajang lawan. Terus kabangkieung mulur ka tukang. Harita manggali jeung si Banteng Gulung pada nyarita semua nu ngagero lantaran ngarasa panuju kana hatena. Oi! Hai, Sugarba. Alah, please listen me, Sugarba. Aduh, ternyata kamu menggorok kesakitan ya. Ketika kebenangan panajangnya sama nang bule. Hai. Mana kekuatan ilmu kebalmu dong, Sugarba? Kamu sekarang menjadikan dengar sadas, bro. Atuh dah kamu mah putus si Rawing dilawan. Mana mungkin dong lo bisa menang. Sekarang jadi sekarung. Kamu menghulang karena bingung. Hasok mau menurunkan lagi tarungnya atau kamu meninggalkan tempat ini, Sugarba? Wah, ajelog sia. Alah, ya, Teng. Wah, Sugarbaan ngayeuna mah maneh masih nangogek kagetannya, ngejeng bingungan ya. Dasar si kolopok, si belekok gujubaran. Kang kuatan ngelmu kebalan teh ngeuweuh neneonan sia jangkar kehedan. Wah neneonan keunang bolean mah anu mantrak ngencong wakasombongan sia. Sugarbaan si golobog, si kolopok, si jangkar kehed, si belekok kujubar. Moko nama sang kendeng ni maneh bakal ngrubuhkeun ku nganu jadi lawan. Maneh ngayeuna mah dengaran kana non teh nu ngaranan kana juru pantuan sia. Sok dengaran kana juru pantuan karang sana teh walah macaknya ngeyeng sia. Ngasok ngarek majut deui ngacawa ngarek kaburan sa Sugarbaan. Sugarba teu maliri kana caicaan manggali jeung si Banteng Gulung. Sugarba dina kayaan masih ngemuka kaget. Harita jadi beuki penasaran, saterusna Sugarba nyepengan mustika karang kancana anu aya dina jero balik bajuna. Terus ngagerendeng ngambat kakuatan tuah kasakten eta mustika. Bantu dari kula mustika karang kancana, bantu.
ronjatkeun kakuatan tuah kaksaten anu ngalapis diri kula. Bantu kula kakuatan talaga lapisan. Jadi leuwih rosa. Hadir bantu mustika karang kancana bantu kula. Sugarba ngambat kakuatan tuah kasakten mustika karang kancana. Sedang kenang bule anu merhatikan kayaan lawan jadi bisa nabak anu dia lawan bakal ngagunakeun kamampuan dirina anu sapinuhna. Nang bule saga diri pikeun ngimbangan nuji lawan. Ningali Sugarba tacan ngabangun pasangan pikeun nuskeun tarungna. Harita nang bule terus nyarita bari nyengsirikeun nuji lawan. Maneh makalakah gegerenengan tepuguh si ganu gelo sia moncong gegerenengan kitu ke tarung mah si anjir. Rek diteruskeun moal ieu tarungna Sugarba si bujur kuda. Atawa maneh rek ngaku eleh jajaken ku aing. Da sok sanajan maneh rek ngagunakeun kakuatan anu sapiuna oge moal metu sia digunakeun ka aing mah Sugarba. Sugarba nu geus saga diri pikeun nuskeun tarungna ngagunakeun kakuatan talaga lapisan nu sapinuhna anu patsina oge sanggeusna ngambat kakuatan tuah kasakten mustika karang kancana kakuatan talaga lapisanana bakal leuwih rosa. Kitu deui daya panglapis kana sakujur badanna. Wah, dewek canu masa eleh jajaten senang bule. Kurang ajar sang ngebacut teh. Urang teruskeun satarungna. Sakedeung deui si lain bakal monar sia. Rasakeun senang bule. Jorelat culung kalayang cirim Sugarba ngajorelat terus ngalayang. Nang boleh ngimbangan anu jelawan harita ngajorelat terus ngalayang mapag panarajang lawan. Jorelat kalayang dina kayaan pada ngalayang teu napakana lemah harita masing-masing ngagunakeun kamampuan dirina pikeun ngabendung jeung ngasupkeun panarajangna kanu jelawan. Panarajang Sugarba bisa dibendung ku nang bule. Sok geus. Gese waktu sababaraha detik disanggeusna ngabendung panarajang lawan, harita nang bule ngalakukeun panarajang balesan. Kasapercan gerak panarajang nang bule geus teu bisa diimbangan. Ngajadikeun uruntuyan panarajang nang bule geus teu bisa disingkahan. Panarajang leungeun kencang ngahantem kana dada. Hiuk cebrot geus. Disusul ku panarajang leungeun katuhu kana careham kenca. Sat hiuk geus. Dipungkas ku tajongan kana kekemplong lawan. Sat geus. Wah, edan aing roboh goblok. Sugarba ngageronahan ka nyeri bari ngajengkang ngoleab ka tukang terus ngalayang turun ka handap jengkang koleab kalayang gedebut. Sugarba rubuh maring lemah. Tina sela-sela dua juru bibirna ngalay getih anu haneut keneh. Kalayang crig nang boleh napak kana lemah terus mancuh dina tangtunganana. Ningali Sugarba geus dirubuhkeun ku nang bule. Harita si Banteng Wulung, Patembalan jeung Manggali terus nyarita tinggal lero ditujukeun ka Sugarba. Woi, Sugarbaan. Ho. Maneh ngahirna mah rubuhan ku nang bulean. Ho. Ngasok ngarek kumahaan sia. Ngayeuna maneh sia golobog kolopok. Anu manclak gencong ngajagoan ngalangupa sia. Maka jeung ngarek ngabinasakeun ngincuna ka ngawing-ngawing sia belako kujubar. Ngangwatan ngelmu maneh ngeueuh neon-neonan ngekeunang bulean mah. Euy, cobra lamunan. Bingsa mah ngudang deui sia Sugarbaan si belegok kujubaran. Sugarba, hei Sugarba. Hai.
Akhirnya kamu menjadikan rubuh juga, hei. Ngajengjehe, aduh, ahai. Ngomong aja, kayak yang saya mau ngabinasakeun nang bule. Kanyata nama kamu sekarang tak berdaya, sugar bus teh. Atuh dah kamu mah, lalabora, sugar bus. Putus sirawin dilawanan. Akhirnya kamu rubuh ngabebegang juga, menyandangan bibirang, lempang juga akan egang. Masih untung nyawa tidak melayang, tapi cecep menjadi pecundang. Dan juga lo egang siga anu karenang. Untuk dicendang sia. Palang kakaknya. Aceng jeprut ngaret kaki buyut debleng bari nyarita. Kusang tadi mau aceng nu dititah maju tarung ngalawanan si Sugar bang kusangnya. Didodel ku aceng mah tuh selang anjir. Tuh selang jelema kawas Sugar bang mah geus cong diberi ampun, bener teu? Kurang ajar si anjir teh. Sanajan si Sugar bang boga kekuatan ilmu kebal. Wah kebal-kebalan jeung aceng jeprut mah. Anjing. 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 Banian dah si aceng mah. Swear anjing mah tuh selang. Si aceng mah saha kasih sage. Wah, udah dipikasian lah. Kebal-kebalan, jangan aing mah anjir lah. Sabab keur acing mah kan geus pada nyalaon jeung ku saha gitu acing mah ya. Aduh. Ku aya wae si Sugar ba selain mah si Sugar ba geus rubuh kakarek ngomong. Ceng euy, lah ieu mah. Mun heugeh wani tadi sama meh dewek maju, si lain leuwih teu heula maju, lain kalaka ngahepep wae atuh ceng euy. Siga nu sieun ningali si Sugar ba. Teu mempan ku panajang jeung panarajangnya. Halah. Sugar ba sok sanajan dina kayaan nyandangan tatu di jero, alatan kabeunangan kuruntuyan panarajang lanang bule, tetela daya tahan badana masih keneh kuat. Kitu nate lantaran masih dilapis ku kakuatan tuah kasakten mustika karang kancana. Sugar bangun ya hudang lalaunan bari sumengirahan kanyeri. Ngarahuh dina jero hatena kajadian anu karandapan dina waktu harita teu bisa dipercaya. Aduh tadina geus boga kayakinan bakal mampu ngabinasakeun nang bule, kalaka manehna anu katitipan ngarti eres jajaten. Sugar bat sengkat nangtung barina kayan sumengirnahan kanyeri. Memeh ngejat tinggalkeun tempat. Sugar ba masih sempat nyarita ditujukeun ka nang bule mangrupa caritaan anu ngandung ancaman. Sakali ieu dewek bisa dirubuhkeun ku si laing nang bule goblok. Bina-bina teuing sia, tapi ingatkeun sia nang bule. Masih kena aya waktu jeung kesempatan dina waktu bakal datang deui sia. Dewek tangtu bakal ngayakeun di balik tungan sia. Jorelat cilung Sugar banget jorelat kejat ninggalkeun eta pertempatan. Ningali Sugar geus ngejat ninggalkeun tempat harita jadi leler amarah nanang bule. Kaya nang bule jadi pulih normal dina karakterna eyang buana putih. Rasanti jeung anu sejenna harita daratang nyampeurkeun ka lebah nang bule. Sangeusna deukeut Rasanti anu leuwih ti heula nyarita ditujukeun ka nang bule. Piang ting rasa suka jeung sugema nang. Sabab hidup geus mampu ngunggulan ajen pangaltina si Sugar ba nang. Tadi sameme datang hidup mah aduh bianti jeung anu sejenna pada ngarasa bingung nang. Sabab anu jalawan teh temengpan ku panarajang jeung pakarang. Kekuatan ilmu si Sugar ba memang di luar dugaan nang. Sandika milu nyambungan kana caritaan Rasanti buah hajena. Mang dikage sarua kawas bianti nang. Sabab jurus capak sama getih nu digunakeun ku Mang Dika tecelah teu mampu nembus kana kekuatan ilmu kebalna nang.
Cibuyut Debleng milu mairan caritaan. Jadi dewek samemeh madu ngalawanan si Sugarba. Leuwih jeula geus ngabandungan kana lumangsungna tarung. Dewek geus bisa nebak kayaan si Sugarba teh boga kakuatan lapisan. Anu geus ngalapis sakujur badana, anu masak henteu mengpan ku pakarang jeung panajang lawan. Tapi ku ilaing madak bisa diungkulan eta kakuatan teh. Dewek sugema teh ningali si Sugarba bisa dirubuhkeun ku ilaing dak ieu mah kudu pakaulan we biasa karesep dewek dahar barang jeung sobek belut alah belukna teh semula leucik nu baradag be kana dagingna be gampang dipiceun cucukna karasa jahe jeung cikurna. Caki sudah kade kabeh oge mopohokeun kana karesep deweknya. Punten abdi mah tiasa lami ngobrol ieu teh Ujut Bianti. Mohon kasadayana we nya. Abdi enak kedah neraskeun deui numpi diri di lebet ngon. Da cacan tamat asuh abdi numpi diri teh. Aya wae gogoda teh mohon ka dakayaan terus aman aya namanya. Janten dikantun heula kasadayananya. Oge pangwatosan ka balea cakranya dikantun heula ku abdi kitu nya. Bi. Nang bule geus teu bisa lila ngobrol, da puguh karep pamaksudanana memang cacan lekasan. Damun teu dititah ku si rawing anu jadi akina mah moare kaluar teh jero ngon. Bakal cecep numpi diri di jero ngon. Si Banteng Gulung bari merhatikeun kana bule anu ini carita terus carita. Wah, ngenyaan incuan ka ngawing-ngawing memang hebrat si Sugarba anta si Polontong nganu bogaan kang kuatan hebrat, kang kuatan kebal. Hinteu mempanan ku pakarang jeung manarajang ceceping sa dingungkulan ku nang bulean mah ku si ganteng bener henteu manggalian. Hai benul alah menjadikan betul sekali jangan cek eta teh. Ya malah menurut Cibuyut mah kekuatan puncak nang bule lebih hebat daripada kekuatan waktu tarung tandingan melawan Ki Barangkas. Hai. Si Sugarba kena batunya beliau. Alah. Sebelum ngedak pakai ngancam segarupa itu si Wawalak Danten. Hai. Itu mah hanya menutupan kaera saja segalanya. Rasanti anu harita mairan dari caritaan. Ini kana kaayaan nama. Dua kejadian nu lakukeun ku dua ulang jalma anu teu bisa dianggap enteng ajen pangartina. Nyata marungkil si Ratu Sihir anu datang ka dieu. Tapi bisa diungkulan ku Amarawing. Disusul ku Sugarba anu datang ka dieu tapi bisa diungkulan ku Nang Bule. Karep jeung pamaksudanana saruah yang ngabinasakeun Nang Bule. Tindakan nu dilakukeun ku eta dua jalma teh jelas lantaran ku pangaruhna si Tuan Willem jeung Nyi Kintamani. Ku ayana kitu pihak urang ya naon teh kudu bener-bener waspada we nya, kudu bener-bener waspada sarta tacan-tacan pikeun nying hareupan kajadian nu di luar dugaan. Cekar jeung subangat urang ulas tepikeun ka jalib naon teh kapangaruhan lah ku upaya teh pihak musuh urang. Sikap jeung caritaan ti Rasanti jadi panggeuing pikeun anu sejenna. Sumanget jeung patekadan kudu tetep kuat dina nying hareupan upaya tindakan balasanti anu jadi musuh. Kitu kajadian anu lumangsung di kampung kahuripan dina waktu harita baraya. Caturkeun harita di babakan paning triman
harita di jero imah Sirawing keur ngariung jeung Saraswati katut ayu manganti ningali pasemon ayu manganti semu anu rada alum harita Sirawing terus tumanya diperhatikan ku ama basyamu anu alum gitu gelingan ayu teh cikan kemikiran naon ayu teh apanya ulah jika muku sorangan aya masalah mah sok jelaskeun ka mah ayu manganti neuteup ka Sirawing bari terus ngawalon abdi nuju ngemutan pun anak nang bule ama margi tetepe aya ari kasalempangan mah jalaran teu sakedik anu nganggap musuh ka pun anak ama anu bakal buah baris ngalakukeun tindakan pikeun mergasa ka pun anak ama aduh ampun kangadanan nyorang kahirupan mah apanya moal boleh aya masalah ayu keun wae batur mah rek tanggap musuh ka incu ama mah anu penting mah urang mah ulah tepikeun ka kawas maranehna gitu apanya urang mah rek liangan musuh urang mah tapi kudu liangan baraya anu saloba-lobana anu penting saila incu ama nang boleh henteu salah dina lumampah tangtu bakal aya dina kasalamatan apaanan geus jadi katangtuan anu lumaku ayu anu melaka hadean buahna hade anu melaka gorengan buahna goreng walagri bibit sati waluya kedah ku ucap punahna kulaku diri hamu aya kanyataan anu ngalewihan tina perbuatan ya benernya aca Saraswati Sirawing ngareret ka Saraswati nu direret imut terus ngawalon bari neuteup ka ayu manganti mohon leles kitu Kang Awing oge ayu hidup tuh kudu salampang karena kaya anang bule hidup kudu tetep panceng dina kayakinan ya sakumaha anu bieu dijelaskeun ku Amarawing anak hidup incu ibu teh keur makalangan dina mangsana ngamalkeun kahadian ka sasama ayunya doakeun we ku hidup nada pangarsana ti Maha Kawasa widina ti Maha Suci sangkan anak hidup nang bule pinarengan jeung kasalamatan salawasna jadi kitu tah yu apanan ari kahayang jeung kahaliwang mah moal boleh marengan kangalangan urang masih keneh rumingkang di pawenangan mah gitu yu aduh ngeunaan rasa kasono kalau dari anak kapanan engkege geus dina waktuna mah tangtu bakal tepung bakal ngariung buat ama jeung ibu oge sarua we karep hate mah hayang tetep riung mungpulung jeung anu jadi incu kapanan engkege geus tepi kana wanci nama ayu eta karep jeung kahayang teh bakal jadi kanyataan dina kayaan keur kitu harita nu di jero imah jadi karagiteun waktu ngadenge sora laki kolot ti lebah buruan imah anu susumbar nitah kaluar geteran sorana dibarengan ku kakuatan talaga lapisan nandakeun anu susumbar lain jalma biasa woi Rawing hasok kaluar si jero imah si lain bagiakeun dewek anu ngahaja datang ka dieu keluar si lain Rawing nu kudu nyampot di jero imah sia keluar si Rawing cengkat nangtung kitu deui Saraswati jeung ayu manganti geus kitu tiluanana terus keluar ti jero imah barang geus aya di luar katingali di buruan imah aya jago kolot anu ngajanteng nangtung di baturan ku dua urang jago ngora si Rawing jeung Saraswati katut ayu manganti nerangtung sajajar
jago kolot anu sucuman harita nutup seukeut ka Sirawing bae terus nyarita. Ulah kaget Sirawing. Dewek kahaja turun gunung. Saterusna datang ka dieu sabab dewek hayang menangkeun hadiah sayembara. Di sisi lain hayang nyaho dewek nu kasalah mah Ki Balerang Setan Burangrang. Jeung ieu duaan murid kapercayan dewek nyata si Marzuki jeung si Durmaka. Bener si lain anu ngaran Sirawing teh ha? Sirawing malas teutepan Ki Balerang Setan Burangrang. Sikap jeung caritanana tetap tenang. Aduh, kuaya wae ieu mah ye, Saraswati. Memang bener kuring Sirawing. Terus ieu nu duaan Saraswati pamajikan kuring, anu saurang deui minantu kuring, ngaranna Ayu Manganci. Papanan keur kuring mah rada kaget oge ieu teh. Hayang menangkeun hadiah sayembara apanan naon hubunganana jeung kuring. Bisi si lain hayang nyaho. Mata hayang nyaho nanyakeun oge. Tuan Willem anu aya di Pakulon Lintang Jagat ngayakeun sayembara. Nu disayembarakeun si lain Rawing. Emparan dina eta sayembara sing saha anu bisa mawa babatang si lain keur bukti ka Tuan Willem mangka bakal menang hadiah 2 kotak emas perhiasan. Jeung diberi kadudukan terhormat ku Tuan Willem. Anu matak dewek jeung 2 murid kapercayaan dewek ayeuna tang ka dieu Rawing. Marzuki murid kapercayaan Ki Balerang Setan anu geus meh sapinuhna ngawasa ilmu silat anu jadi guruna milu nyarita. Rawing, jangan goblok. Yang kemarin lain yang guru lewek, geus bisa kahaji ku lain. Naon maksud jeung tujuan lewek keluar bangsa sangka dia? Durmaka anu nyaitana semu anu gagap milu nyambungan caitaan. Jadi si lain kudu saya dili Sirawing tong polontong sia sabab babatang maneh bakal dibawa sia. Ningali sikap jeung ngadenge caitaan ti Ki Balerang jeung 2 urang muridna anu saperti kitu Saraswati jeung Ayu Manganci langsung saeda diri. Kituna teh sabab kasinggung jeung kahudang amarahna. Sabab geus jelas eta 3 urang jalma teh boga karep rek binasa ka Sirawing. Harita Saraswati leuwih ti heula ngomong lalaunan ka Sirawing anu jadi sakina. Kang Rawing, ieu 3 jalma teh teu bisa diantepkeun Kang. Datang kala kaboga karep rek binasakeun Kang Rawing sagarupa. Cek kitu lieur mah. Kang, Widian abdi anu bakal ngalakukeun tindakan Kang. Ayu Manganti ge da puguh lain awewe biasa. Lain mamah oom lain. Boga kemampuan ilmu silat bari tos carita. Ama, ieu 3 jalma kedah dibere pangwara ama. Widian abdi ama pikeun ngalakukeun tindakan ama. Alah, jalang geula Saraswati, ayo tunggu tuh. Apanya nyoba ka anu rek di arah pastina oge pan Sirawing. Alah, jadi ke sakuduna akang anu kudu ning hareupanana Saraswati. Kudu lah. Ama anu ning hareupanana ayu. Papanan sakali-kali mahnya kudu usik ama teh besti lari gen kana awak. Ya hitung-hitung olahraga we keur ama mah. Da geus meh unggal poe ari olahraga jeung olah sukma mah bener teu.
Ki Balerang setan burangrang jadi ameken ningali Sirawing kalahkah ngobrol jeung Saraswati oge ayu manganti. Harita Ki Balerang terus nyarita deui ditujukeun ka Sirawing. "Ai, Rawing, urang naon deui sia? An aing ge tamu lagi sate. Kalau bedung lain sate. Si lain montong pura-pura tenang sia. Dewek jago kolot anu geus lila numpi diri di Gunung Burangrang deui sia. Kakarek ayeuna turun gunung. Waktu dewek keur masih keneh makalangan. Sabarna geus lila hayang ngacaja ka Mang Pasiring Terawing. Ayeuna aya emparan sempara anu hadiahna leuwih ti nu kemakeun. Anu mata geus montong loba dicarita Sirawing. Geus saya tiri tarung ijen jajane jeung dewek Sirawing. Dina sikapna anu tetap tenang, harita Sirawing terus nyarita deui. Aduh, ampun, haubat ilaha illallah, ya kudu lupa biayanya. Mereka kaleknya ayeuna kuring disembarakeun ku Tuan Wilam Sagarupa. Aduh. Apana sakuna mah Ki Balerang. Bisa surti ngarti jeung ati-ati. Urang ulah daek diadu dombakeun ku bangsa asing. Aduh. Aya we, Imam Baraya ieu omongan teh. Apanan hadiah anu leuwih mahal pangajina mah lain harta banda. Lain kadudukan Ki. Tapi sakudur tangtung ieu diri. Aya dina kasehatan jeung kasalamatan. Apanan ieu calung mah sarua jeung jangan picilakaun, neres teu. Wah, untung loba batos si Aing Rawing. Urang acar sia. Hasok si Laing. Si Laing duaan munur masuki. Durmaka. Ngabandungan. Ku si Laing duaan. Ketrakna guru si Laing. Mangsa ngabinasa ke diwabalak si Rawing. Sok munur. Marjuki jeung Durmaka tingkah rajang mundur ka tukang, mundur ka tempat anu rada anggang. Sedengkeun Ki Balerang setan burangrang, bangun anu entupna keran ka Sirawing. Langsung ngabangun pasangan pikeun ngagunakeun ilmu silat Raja Raga Sungsang. Satiap lawan anu kabeunangan ku panarajangna, kulit jeung daging lawan bakal ting garudat. Barulah kawas anu diraja. Dengkeun Sirawing ngajanteng nangtung teu ngawangun pasangan. Tenang we Sirawing. Ki Balerang setan burangrang anu geus saga deui langsung maju narajang bari ngagero. Buktikeun kemampuan si Aing Rawing. Dadah paleang dewek ilmu silat Raja Raga Sungsang. Jurelat Ki Balerang hanu narajang. Waktu panarajang lawan datang, Sirawing dina kayaan teu ingkah di tempatna. Harita ngagilirkeun badana saeutik kagigir, sauk hiuk plos. Panarajang Ki Balerang ngeplos teu kena kana sasaran. Ki Balerang gancang nyusut tepus ku panarajang susulan. Tapi panarajang ngeplos diwe sabab Sirawing ngan sakolepat nyaho-nyaho geus aya di tukangeun badan lawan. Sauk hiuk kolepat plos. Ki Balerang puguh jago kolot anu geus asa ku pangalaman. Bisa ngarasakeun anu jeung lawan aya di tukangeunana. Barang ngabalikeun badana ka tukang, katingali Sirawing kenangtung bari nyabutan bulu irung. Puguh we Ki Balerang jadi ki kahudang amarahna. Harita maju dina rajang, kacepetan gerak jeung kakuatan panarajang naruh dironjatkeun jadi lebih kuat. Ningali datang panajang lawan ku Sirawing teu disingkahan, tapi panajang lawan dibenung ku sapasang leungeunna. Bantrokan kakuatan tenaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing, harita lumangsung. Sauk hiuk.
Ki Balerang ngagero kaget paring ngabangkil menurut sababarengkah ka tukang. Sedengkeun si Rawing teu ingkah di tempatna. Ki Balerang gancang mancukeun di tangtunganana. Bari kerung terus merhatikeun nu dilawan bari ngomong dina jur hatena. Anjing, edan. Kekuatan telah pisan si Rawing benar-benar luar biasa sedan. Wah, sedan yo. Aing teu bikeun ka abang kieu mudu ka tukang. Sedengkeun manehna teu ingkah di tempatna, anjing. Kanyatan nu liwat dugaan aing mah. Mun gaya ge main, kudu ngagunakeun senjata parang tumbal nyawa. Senjata andalan aing tu bisa saukur lemur ieu mah yo. Kurang ajar sedan. Kurang ajar goblok. Ki Balerang setan burangrang harita mesat senjata andalanana parang tumbal nyawa nu disoren dina cangking belah kencana. Senjata parang guguriapan matak serab nu ningali. Ki Balerang neuteup seukeut ka si Rawing batus nyarita. Perhatikan ku si Rawing. Kalau siap belajar, ieu senjata parang dewek disebut parang tumbal nyawa. Senjata dewek lain senjata samarangan dulu sia. Deleh ku si Rawing, Rawing. Si Balerang muterkeun senjata parang tumbal nyawa dina leungeun di luhureun sirahna. Angin sembaran eta senjata parang waktu diputerkeun dina luhureun sirahna. Dang daunan jadi lagragan. Dahan anutik pating parotong pating beretlok. Ki Balerang ngeureunkeun senjata parangna atawa ngeureunkeun senjata parangna bari terus nyarita di ka si Rawing. Si Rawing kudu ngarti si Rawing. Geus teu kahitung jumlahna lawan geus jadi korban ku senjata dewek parang tumbal nyawa deui sia. Anu karang jeung bayangan sarta ampuh si Rawing. Hasok gunakeun pakarang atawa senjata si lain Rawing. Atuh ari kitu mah ngabayakeun oge teh senjata parang teh nya. Ampun. Apana ari kudu ngagunakeun senjata mah puguh jumawa Ki Balerang geus kenaon kaburat-burat. Tapi keun we lah ngagunakeun ya we ieu. Regang garing kuring mah Ki Balerang. Si Rawing dongkok nyokot regang garing anu panjangna sajengkal jeung saukur sagede cingir anu kabenaran ngagoler teu jauh ti tempatna si Rawing. Regang garing dicekelan ku leungeun katuhu si Rawing bari nyarita. Ieu we senjata kuring mah ieu lah. Pakarang uing anu bisa digunakeun mah nu kieu ya nu kieu. Apana ieu we lah regang garing ponok jeung leutik Ki Balerang. Apana itu kudu diputerkeun dina luhureun silah sagala rupa dalin kolecer. Lain keur naon lain keur pamerkeuneun. Tapi apana najan saukur regang garing ge cecep senjata gitu. Puguh we Ki Balerang setan burangrang jadi beuki bedah amarahna ningali si Rawing kalakah rek ngagunakeun regang garing rek dijadikeun senjata pikeun ngimbangan senjata parang tumbal nyawa. Kurang ajar si Rawing. Setan haram jadah. Si lain nganggap enteng ka dewek deui sia Rawing. Gunakeun maka jeung ngagunakeun regang garing dipake keur ngimbangan pakarang tumbal nyawa deui sia. Wah, kalakuan si lain siga nu kurang saeunan si Rawing. Ampura we kuring lain nganggap enteng lawan ge ampuranya ge da buka bedog ge kudu diasah heula da puguh mintul. Apanan cenah naon ngagunakeun senjata regang garing oge nya ge nya. Tapi tong ayeuna lah